Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring tiasa patepang lawung sareng para wargi sadaya di channel anu masih sami nyaeta Baleh Hideung channel. Alhamdulillah dina wengi ieu urang masih kena dipaparinan kesehatan, dipaparinan keberkahan rezeki sareng kasalamatan jiwa tur raga. Dina enggoning urang ngajalankeun ibadah saum. Kukituna mangga ka parawargi sadaya gagarugah gerak enggal saur. Dina nggoning urang sadaya ngajalanan saur ieu simkuring dina tiap-tiap wengi barengan wae ka parawargi sadaya dina acara biasanya eta dongeng Sunda kanggo barudak. Tapi mudah-mudahan ieu dongeng mung saukur dongeng pendek, tapi mudah-mudahan sing aya guna sareng manfaatna kanggo para wargi sadaya. Kukituna dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul dongeng nyaeta Hayam Kongkorongok ti Subuh. Tah, para wargi sadaya kumaha ieu carita Hayam Kongkorongok ti Subuh teh? Sumangga wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun di zaman baheula aya sakadang oray naga nu geus lila hayangeun ulin ka kahyangan. Unggal poe si oray sok ngalamun bae bari jeung sok dangdan mapantes maneh. Tapi da keukeuh bae manehna mah ngarasa teu pantes lantaran teu boga tanduk. Mangkaning rek nganghareup atau ngahadep ka dewa. Sanggeus mikir lila manehna kakarak kaingetan ka babaturan sakadang titinggi. Maksudna arek titah nginjemkeun tanduk ka sakadang hayam. Da baheula mah ari hayam jago teh aya tandukan. Kitu sauna. Ieu menurut dongeng pangintennya. Jadi baheula mah hayam jago teh aya tandukan cenah kitu. Mangga para wargi sadaya urang lanjutkeun nya dongengna. Teu lila si naga menta anteur ka sakadang titinggi. Sanggeus kapanggih jeung jago dicaritakeun kabeh maksudna ka jago teh rek nginjem tanduk heula cenah. Engke dianterkeun deui ka sakadang titinggi ceuk sakadang naga teh ka jago. Hayam jago teu nembalan da lantaran geus apal pikiran jahat jeung licikna si naga. Tapi lila-lila naga ngarayu. Akhirna jago teh merekeun oge tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga teh ka jago, engke tanduk maneh dibalikeun deui dianterkeun ku sakadang titinggi samemeh paron poe bijil. Lamun can balik bae bisi kaula poho maneh mere tanda weh kongkorongok sing tarik. Geus kitu mah jung weh naga jeung titinggi teh marangkat. Ari isukna samemeh subuh hayam jago geus kongkorongok satarik-tarikna. Sakali, dua kali, 3 kali malah. Tapi sakadang titinggi teu datang keneh. Terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui. Tapi tetep weh da titinggi teh teu datang-datang. Nepi ka braina panon poe. Titinggi eueuh datang-datang. Keun sugan cenah peuting isukan cek hayam teh.
tapi angger we anu dia dagoan teh nepi ka beurang ge titinggi teh teu datang bae. Saking ambekna kacida eta hayam jago teh nepi ka rek nyangcem lamun cenah si sakadang titinggi datang arek dipacok nepikeun ka paehna. Tebakaku ambek-ambekna panginten parawargi. Ti harita hayam jago teh tiap isuk sok kongkorongok sarta mun kapanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh kungsi ngabobodo. Tah carita hayam janggo kongkorongok ti isuk dicakapkeun dugi ka dinya panginten. Jadi saleresna meureunnan kirang langkung menurut dongeng ieu mah kunaon hayam jago kongkorongok ti isuk teh rupina ngantosan titinggi saurna bade uih deui ngauwihkeun tanduk anjeunna anu dianggo ku naga kitu kanggo kakahyangan sakitu para warga sadaya. Jadi pesan moral nama panginten dina eusi atanapi hikmah anu tiasa dicandaknya eta ari hirup teh ulah sombong adigung, ulah sok nipu jiga orai naga, ulah sok daek bae dititah lamun salah jiga titinggi, ulah gampang dibobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang hayam jago. Tah panginten gitu. Jadi urang mah meureun kudu hati-hati. Inti nama kitu meureunnya sumangga rupina dongeng dicakapkeun dugi ka nya wae. Hapunten bilih dongeng abdi aya kirang naonnya tata krama merenah dina bahasana atau napi undak-unduk bahasa Sundana gitu, undak usuk bahasa Sundana gitu. Satu acana amit mungkur simkuring bade ngumajaka para wargi sadaya mangga tingkatkeun katakwaan urang, keimanan urang, keislaman urang. Mudah-mudahan dina enggoni ngajalankeun ibadah saum kanggo dinten enjing panginten dinten kanu ka-13 kitu nya. Mugia urang sadaya sing aya dina kaberkahan, sing aya dina kasalemetan, kakiatan, kasehatan, pokona mah tos sadayana nu kasayan weh kitu. Sumangga simkuring amit heula mangga kasadayana wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-14 pangintennya. Sumangga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.